nya sangat itu hujan deh. Hah, Tujuh naon Pak RT? di lingkungan iya ojek ya. Kebeneran ya. Ngilu lah. Harap bisa lah reptil, renggap tilu. Bisa lah opat. Intinya tidak harap. Bongkok. Kan aya adil Pak RT. Urang rek nanya, Nanya naon? mun urang rek asup ka hiji imah. Tapi eta imah teh eueuh pantoan, rek jalan ka mana tah? Jangan kapara. Atuh riweuh kudu neang heula taraje. Jalan janela tuh. Teu bisa da lain jalana. Ayo jalan ke mana? Kari asup atuh kan eueuh pantoan. Bener? Astagfirullahaladzim, eta beungeut kagak nyur kitu. Kunaon, Mang? Geus pertandingan UFC nya. Kunaon? Di make up ku pamajikan. Gara-gara naon? Gara-gara puting kamari, urang kepergok pamajikan. Mau ulin mantan ke luar negeri, ke Australia. Oh no. Terus ningalieun urang di pantai mere cincin. Pangparah nama urang check in ke hotel bintang 5 Oh no. ke Pangisari. Manehnya tibareto teu ka ayeuna kalakuan teh teu rubah-rubah. Anggar we kitu, iraha rubahna maneh. Tuh mah tapi teh anggar maneh masalah. Lain kitu, ye. Di mata pemerintah, di mata agama, komo di mata pamajikan maneh men teh salah nyaon teu. Eueuh siap. Aing rek ngomong. Kejadian eta teh ngasa ukur dina impian pamajikan. Salahnya belah mana coba? RT, kebeneran. Anu rek meuli tanah 200 meter. Orang mana? Orang Jakarta, tapi mainnya sibuk, teu bisa ka dieu. Bisa teu tanahna dibawa ka itu. Kayak dibayaran di ditu. Mau ana make naon ari maneh? Nyakarungan we atuh. Sagejang. Ngadenge teh berita kamalingan tadi penting. Nya ngadenge, tapi tetulusnya soalna kaburukan nyahoan kuronda. Enya alhamdulillah. Eta isi imah mah aman. Eta we anu di luar anu leungit. Naon anu leungit? Motor, sapatu, atau hayam? Eta hayam si Abah eueuh hiji di kandangna. Leungit hiji ku bangsat. Lain kuronda.